Ieu bisa. Harus diharapkan ku dewek nyaeta riung kulung bongkok ngaronyo jeung sadar jeung anak sabulan sakali mah perlu berdiskusi malahan kacamata agama teh geus ngarebeja yen ari silaturahim teh manyangkeun umur jeung ngalobakeun rezeki silaturahim jeung bapak jeung ibu jeung dulur jeung tatangga oke anu paling penting pisan mah silaturahim diri sorangan silaturahim diri jeung diri sanajan ngaku sorangan padahal dina diri sorangan teh gaib gaibul gaib rijalul gaib kumplit dina lahirna mungkul we geus sabaraha ngaran tadina wujud leungeun suku beuteung rupa-rupa can gaib-gaibna awas denge ambeul rasa sacanggih-canggihna zaman kiwari naon gini disebut ngobrol di antara jauhan di kajauhan ke kajauhan teh HP tak bisa minahkeun program tina HP ieu ka HP ieu ngaliwatan dibukana Bluetooth apa sih Bluetooth apa naon ai panon gede teuing Bluetooth bolotot eta Bluetooth teh dibukakeun tadi program HP ieu ka HP ieu bisa pindah tapi teu ngaliwatan kabel minahkeun data iya cek si lain disebut canggih da dewek mah seuri nah miliaran tahun pangeran mah geus kitu iraha pijeuna ge ayeuna jelema mah dan karek panggil ayeuna meureutak padahal pangeran mah tiba heula ge kitu-kitu contohna hiji indung jeung bapa ka anakna ceuk indungna teh jang tuh itu kucing tuh itu meri pindah we kana otak budak tah make kabel naon iya nya sok sia canggih mana cetek ini zaman canggih tiwari banyak Pak dibandingkeun jeung tanda-tanda keagungan Allah teuing beda atuh bapak mah babarenganna jeung Bapak Kiai Haji Rois Mantri didikan Bapak Rois tauhid dalam bicarana dalam leres Pak tersangkanya Pak tanda-tanda keagungan teh gini teuing breda baheula meuring urang kampung ai budak jauh sapertina inung bapana teh di Garut bade di kampung ai anakna teh jauh di Sumatera gitu nelponna teh kana seeng jang geura balik cenah kana seeng budak teh balik kan balik budak teh baot tak gitu aja. Pak.
tapi ieu kejadian alam canggih ayeuna teh mangrupakeun cermin supaya leuwih ebre supaya leuwih jentre ka kersana dan nu kagungan supaya leuwih mukasapa tapi sabalikna ayeuna nu teu iman mah kalah jadi hijab kalah jadi pipinding eta alam canggih teh keur ka dirina agul ku teknologi nya tapi eta mah kabeh oge bakal hancur gaduhnya ieu teh diancam pan ti baheula ku pangeran di bejaan yen bakal kiamat boh kiamat leutik boh kiamat gede leres bapak tapi nah itu jelema nya kalau bating ubudunya itu seueuting kakonengan jelema teh jadi pohok kana ka akhiratan itu suldog tinggal iga samarupna manehna hirup malah gua budunya kadunya antri sabab naon boh pangkat boh dunya segala rupa oge pak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah geuning helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa lain seuri siapa yang dipuji teh sakapun mah bisa ngalamun naon nah iraha atuh batu mah geuningan bruh bre kandaraan oge leuleutik kade pan abdi hayang mio ge teu ka sora nepi ka jadi arah hayang jadi pegawai tetap teh hese malahan panglamar kayak itu kadi ayang digawe teh malah kudu jogok segala di zaman 2000 kadang-kadang pajogok abur digawe teh tulus digoreng hirup-hirunya mah geuning kudu rangaek memeh tanungkan mah nya nu tengah daftar polisi tidak terima pendek teuing nelpon hiji pendek kedua huntungan hiji ya tepan ya polisi ompong gitu pak bingung abdi teh mamawa panglamar kahareupeun pabrik dina hareupeun pabrik teh aya aksara tidak ada lowongan akhirna nepak kepala ribu pak hayang jadi pegawai tetap teh balikeun atuh emang hayang ulah ribu naon ulah hayang jadi pegawai tetap tapi kudu tetap digawe gerasa aya buruan kalalotor bersihan kusum halodo runtah-runtah kumpulkeun heug duru solokan menet omean keun disebut nu geloge ku batur aya cengek pelakeun heug binihna terus bekerja bisa na waluya ieu nagara mulusna ieu nagara da aya sumber daya alam mah geus sadia ngan ieu teh kari we sumber daya manusia anu berkualitas anu diteangan anu dibutuhkeun berkualitas dan handal ai manusia kualitas teh nyaeta anu tetap digawe tetap dina pengabdian ara kayak subaha kayak sungka
jeung pinuh ku lamunan hatina tulul amal teh loba ting lamunan ka panjang lamunan ya jadi kudu tetap digawe hidup pesak pinuh ku pengabdian tinggali dina Fatihah memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula ya ujung-ujung mentak we ka pangeran digawe tara ibadah ge henteu salat ge emu da kana kulit beungeus eta teh ai menta terus ka pangeran ai digawe emu ai memeh kadunya sia heula mana jeung sampeu geus nanya kene ka bapak ai memeh abdi kadunya baheula geus aya sampeu geus kana ning berarti heula sampeu nah terus yang mentari kare melak ai tanahna teu boga di tanah batur nyamut kumaha carana mun hayang beunghar deuketan anu beunghar udah pada di nu beunghar hah anu beunghar da pada di bonganna eta teh pangna medit teh sia medit naon pikeun kuring naon tanaga pangeran di meja buruan cimah nu beunghar teh baralah atuh ku sia nepi ka tanaga teh pedit ulah waka nyebut pedit ka batur saehingga sia can bageur tetap digawe udah mau hese nurun tak itu kalau ulah arah ayeuna urang kuda anu beunghar kaum anu beunghar ieu mah raja maut nya 3 menit deui ya ganti teh ditinggalkeun nyawa eta wujudna ganti-gantinya nya bari raja layonna bawa ku sia ka pasar 2 menit jual tatawarkeun aya nu meuli moal ye lumayan kitu layon raja ye kami kenal-kenalnya moal tah bandingkeun jeung bangke teri hargaan mana bari lauk pangleutikna hargaan teri Allah nepi eta kayaknya pikiran kolot aduh teu sangka deui nya tak gitu gini somet aduh nuhun terus iya kumaya menit komentar boncel 2 idem we kuring mana tadi oge pan narima papatah ti kalau cirina manusia mah kitu cirina manusia teh nyaeta anu daek di papatahan jeung daek mapatahan tah lamun teu kitu rabetuk iya kitu na tadi kieu nya ibunya coba kakolot ibunya nya igun ya ayeuna kumaha aya mikiran diri ieu naon BBM naik ieu ribu areng-heng kudu dengean eta teh ieu keur meukeur ieu dunya teh jelebur bencana alam belah kidul can rengsek di umean belah kidul geus jelek ya di belah kaler can rengsek di belah kaler geus heuwini di belah kulon can rengsek di umean di belah kulon beuledak di belah wetan tinggang BBM naik kumaha teh kuring teh ieu ta eta anu matak nyusahkeun kana diri teh kumaha pajejet kudu deuleuan hareng-heng kudu dengean ieu teh
ya sakur perkara nu datang karena diri eta ibadahan kayak kumaha BBM naik tingkatkeun gawe si lain jalma iman takwa ka pangeran di mana datang rugi sobar datang untung syukur. Naon hese setiap datang perkara eta pigawean ceuk katerangan ai sumut anjing teh najis lamun kena kana kulit urang kudu dikumbah 7 kali kudu make taneuh najis mugoladoh teh ieu mah dilamun anjing ngadon anjing dari udah malah dipaehan apan ceuk katerangan kumah 7 kali ku cai make taneuh tah lamun dikumbah hartina gawe taat aya deuleu ganjaran coba lamun teu dilamun anjing aya gawe anjir tapi itu hati-hati dengan montok wae hati-hati jadi si orang perkara nu datang teh eta pigaweun keur nu mikir dina katerangan oge 6.660 ayat 836 ayat kurang leuwih tah si ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir mikir atuh lain arah waduh mereka di negara Pringgandani jeung di negara aslina ini dengan ribut jeung ribut darah remo kumaha eta Pak alus da demokrasi kitu kuduna ayeuna nyaho demokrasina demokrasi kiriman lain asli aya nu menunggangi empek pokal nyarita teh ngan kudu demokratis jeung pancasilais ameh dilindungi ku undang-undang lamun tindakan anu anarkis tak eta tingali ayat Allah tersepun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi atuh da sieu meuder main layangan oge ieu kabel kupling ieu kupling kawat kupling dipake layangan jeprut teh pegat belenyeng teh ngai keur tihan listrik kampal kabeledug teh pan di kampung itu pareum eta ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa bola udah yang puas eta leuwih yen Allah mah tersepkeun ka jelema nu sok leuwih sakur mulai ngarugikeun batur boh ka negara jeung ka bangsa cegah ku diri sorangan ayeuna mah daek ngaji Gila tidak kebetulan. Tak dulu menyelakakan. Gitu. Ya. Iya ya Pak. Sok tingkatkeun. Lain arah. Kadaek apaan tadi oge bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi kalayan ai ieu ge aku nu mata bisa jalma bakal salamet dunya jeung akhirat eta jalma teh di mana eta jelema geus boga ajian ngaleungit
diri sasampiran awak sasampayan umur gagaduhan saliring-liring dumadi sarengkap jeung saprepola urang mah teu ngaboga-boga la haula wala quwata illa billahi aliyah adi eta punya rara wae atuh la haula jadi nekat dihartikeun teh nekat kumaha contona abdi ka Lupak Batur teu wani awas ya penting ke dikadek we la haula we aing mah tuh geus la haula jadi nekat salah kaprah salah kaprah assalamualaikum jadi punten alhamdulillah jadi nuhun dari heur atuh besok teu nyambung alatan eta teh kudu mikir alhamdulillah bapak geuning euy deket-deket anak tangga gini kalau mau dikolot abang-abangan kayak itu kan itu singgarin batok bulu masih madu itu kolot mah matak sekolot baheula oge ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu hangang nu caket gara ketat nu deket gara deukesan moal jauh tina wujud moal hangang tina awak aya naon jeung aya saha dina diri sorangan cirina satangtung diri pek gara pangihan silaturahim teh heulahan jeung diri sorangan ulah waka nyaksian batur asyhadu alla anfusikum saksian diri maneh ku maneh we ieu mah cilaka teu mikiran we batur sia mah batur meuli sawah kaduruk hate teh boleh teu harti ujung-ujung meuli sawah we gua gaji monyet oh da ngasuh urang teh kaeta teh dan teu meureun suudon teh terus kaduruk sieun mah hatena teh nya ai bogo kapolwan cecok menang ai bogo mah normal aing teh ngan di mana orang nyeleweng di bedieu berdiri baik kok berdiri di mana ada berdiri tadi dari mana yang berdiri di pemerintah ada yang berdiri di alok nganai di berdiri pemerintah atau berdiri polisi jadi bohak berdiri apa yang bener kemana ngomong nanti siapa tak itu namanya iya pak amuran di dalam dia mah teu aya kajama lintang ti kudu gawe bareng di dieu kamanunggalan diperlukeun teh kamanunggalannya paha sakeluarga negara nyaeta kudu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngarondakeun dina sagala pawidang keamanan dina sagala pawidang naon we anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa lamun dina kepolisian dina keamanan bantuan informasi atuh ucup nah nulakan pantok nah nulakan janela rek nitah wae polisi oh iya komo dengan ngadengkeun di negara astina make jeung aya jelema anu ngaku nabi terakhir uluh nya Pak uluh rupa-rupanya kadek di negara urang ayeuna di kampung urang heulaanan bisi ieu bisi aya jelema anu ngadon ngontrak imah bari jeung teu wawuh jeung urang jeung tatangga teh sok salah nafsu mawa barang ti peuting
urang teh ulah minat langsung mah tapi urang teh kudu laporan silidik heula bisi naon ayeuna teh usum teroris apa sih teroris apa naon jika ke puncak gunung pasti teroris tariris eta mah sia iya Pak malah dulu sok make kedok agama make dalih jihad uluh atuh puguh loba jelema anu kapangaruhan anu terkontaminasi doktrina kuat padahal kaituna rek nyilakake batur ngapom jeung sajabana cing ingat al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadihi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeuna uluh iya nya Pak da teh nyambung atuh pajarkeun teh melaan agama sia nu dibelaan ku agama mah sia salamet dunya ka akhirat teh lantaran agama iya ya Pak temokeun kasolehan silih asah silih asuh silih asih ulah nganukur slogan teh beres Pak atuh bawa Pak naon juragan Bima oge diculik Pak ke ayana di negara teh heueuh bisi nah tapi ulah wakasudon gunungan ayeuna wah bumbeng ti angkatan darat ti kepolisian ti angkatan laut parantos di kontek milarian juragan Bima duka kamana leosna jeung kumaha nasibna da urang oge pantes apruk-aprukan ka kidul-apruh kawetan teu aya kakaler weleh ka kulon lowong bujeng hingga aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng asal kudu kumaha jeung kudu kasahana nyakeun ditepakeun melak sampai ayeuna disambut ayeuna moal aya beutia nunggu waktu saudara Pak aya proses ya urang sami-sami ngadoa we bari ikhtiar ya da aing doa teh ngabutuhkeun gawe sia pecakan ngadoa we di kamar ulah keluar ulah digawe ngadoa teh minta beas sugan kurunyung 3 tahun ka kamar teh moal da ngabutuhkeun gawe ya iya Pak sok gawe heula ulah ujung-ujung menta era gawe heula ai menta mah 50-50 kadang-kadang dibere kadang teu contohna dewek boga duit 100 perak 100.000 dina saku salamar kurunyung we nu mere main pasihan juragan pasti dewek teh waktu heula deui neangan pitaheun ieu duit teh kudu ditukeurkeun kana receh paling-paling mere 1.000 tak coba ka jelema anu ngabdi contohna dewek teh jelema beunghar datang we silaing anu ulun kumabula ka dewek sawahna dipangmaculkeun dipelakan domana diparapan jeung sadarupana datang ke hareupeun dewek ieu duit nu 100.000 teh teu ditukeurkeun ya ka euy karek aya 100.000 geus sasana mah engke kabeh tadi dikeun ka jelema nu ngabdi mah uluh nya nya bener Pak tah kitu nu matak kolot nyarita teh heukeun nyepan kok pek prak kok nu ngomong pek pikiran hak pigawe diomongan arawe jeung ara nya aya ka sorang mio ieu Buka kartu keluarga akhirnya ini kanyuk hidup
nya sojak terus digawe ulahara jeung subaha pengabdian keun we da aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula. Oh dina surat Wadduha. Oh bener dina surat Wadduha. Wadduha itu jeung Wadduha. Karena ada Wadduha geus bisa. Kau sampai heureukeun sia anu teu Wadduha. Wadduha mah Wadduha we teu disebut Wadduha da lain urang Betawi urang mah. Nah, Wadduha geus bisa. Da artina mah anggar eta. Lain Wadduha teh nyaeta kulantaran alifna dieuweuhkeun teh jadi daf'an lisikol. Dieuweuhkeun. Diganti ku iya jadi ha iya jabar hae jadi Wadduha. Walaili ida saje. Cok ya ngomong naon lain. Beda ahli saraf. Tak gitu ya. Nuhun Pak. Sok. Lain urang kudu akhirat wungkul, dunya wungkul lain, tapi kudu saimbang balan. Luar jero nya Pak. Jadi lamun urang migawe lahir batina oge kudu dibarengkeun nu matak lamun abus Islam kudu sagemlengna kabeh artina teh ulah disewang-sewangkeun loba teh nu kitu teh Pak loba kumaha oh jelema aya ngucapkeun mah heueuh bari ngangkatkeun Allahu Akbar heeh tapi kenyataan nama Allahu Akbar teh kadeuleu dina hulu teh pangabutuh kahayang kambung numpuk kasieun kasusah wah oh cita-cita yang nyandung kata mau naon teh Pak ubarna Pak hayang nu kitu dah nya kul ngos ayeuna naon dicukur di mana kul lain kul teh caritakeun naon kul hu Allahu ahad Allah wa hiji tadi dinya istiqomah teh olok nya nyalamatkeun agama mah heuh loba teh panu ditutulkeun ku hate abdi teh sing goreng kana salah teh cenah meuning cek dewek oge kade cing ati-ati heulaanan anu aya dina diri sorangan oh priap dulu nu ngajak kitu nu ngajak ieu jeung sajabana leres Pak atuh kurang teh kumaha solusina ieu milarian juragan Bima teh nya malihanan ka hiji kitu kaduana pan dipusirna ieu teh eta teh wah biar dugi ka kacamatan oge naon Hari Bayangkara anu kagena dua ai ho oh dirgahayu kapolisian nya dirgahayu muga Praja Yuswa jaya salalamina amin malahan kamari di kulantaran wah giat-giatna di kapolisian bom geus panggih anu nyieun bom anu ngarakit bom molotov alhamdulillah Gusti atuh cenah ieu gembong narkoba pabrik-pabrikna geus beunang nya tempat judi berantas hebat enak polisinya Pak kudu kitu nya hiji kitu kadua urang oge aya hak naon di mana aya oknum polisi penegong di kampung laporkeun ku urang nya anjeun teu balik mah nya moal nya aya polisi teu balik oknumna aya wae da jelema polisi oge lain kucing
jelema aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat keluluputan tangah tempat kelepatan samanit ganti saja merubah jam di sore rajin ntar kapake isuk eta jelema. Oh iya jelema setiap organisasi di dunia pasti aya oknumna. Contohna Bapak Tani melaku teuy teu jeung hileudna. Di mana peuteui dipelakeun di mana geus peuteyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteui. Ka mana jalanna? Oh nya euy. Cacak peuteui tah komo ka nagara. Nya. Ini sagala rupa widang ieu oknum teh nya Pak. Heeh. Malah beudieu na wakil rakyat geuningan ai ke rapat-rapat atawa sidang-sidang teh geuningan harare sesewareng mah. Malah beudieunakeun beunang kayana mah eta teh oknum wakil rakyat teh maka jeung maling kai segala. Jadi hileud tungtungna teh suka teh heueuy ngawakilan rakyat. Era-era rakus bisa nya Pak. Heeh. Sarakus-rakusna mahung, ayeuna mahung pan raja leuweung disebut teh ge. Heeh. Kahakanana ngukur sebut daging. Heeh, sadaya hiji kajadian ayeuna mahung apruk-aprukan yang leuncah dek ngaredok. Masya daging nu dihakana ku mahung ge. Tapi jelema daging di dahar. Lauk pauk di dahar. Bubuahan, bubutian, daun-daunan diremus. Malah gue dia nakeun mah minyak aspal semen hileug-leug jelema tak rakus-rakus nya tak kitu teu ingetkeun eta baheula dina zaman perjuangan nya Pak kumaha dina zaman perjuangan apan baheula nepi ka paeh poso panbelaan negara jeung bangsa para pejuang urang nepi ka loba korban basuhan Ibu Pertiwi supaya anak Kincu Rahayu ayeuna karasana nyawa dimurahkeun karena waktu penjajah benang ngabri kepangguian ditawan balik penjajah atau negara merdeka penjajah kausir apan pejuang baheula teh kaluar ti pangguian teh pada ngahormat malah jadi pejabat tuh baheula mah dibui heula jadi pejabat teh da ayeuna mah jadi pejabat heula teu dibui eta silakan teh Pak. Aneh Pak dibalik ini mah. Iya. Tak gitu Pak. Oh ya. Tak gitu cu. Ayo kurang teangan. Juragan Bima. Sanajan ayeuna teu panggih urang tuluy teu isu. Cenah teu panggih isu pangeto. Cenah teu panggih keneh. Oh biasa aya ngaran-ngaran usaha mah. Tapi lamun terus berusaha ngaranna luar biasa. Beres Pak. Ya. Nuhun Pak. Kamana atuh milarianana? Ih, apan urang mah loba tanyakeun ka saha-saha. Malah cing percaya kana kodrat irodat kana kersajin pangawasana kana pitulungna kana rahmatna jeung sajabana. Kadinya we, eueuh di pamuntangan, eueuh di panjaranean, lintang ti kanu kagungan urang sadaya, nu kagungan musik, nu kagungan malik. Beres Pak.